Teteh sanes bade naros ari itu teh naon calon souvenir. Oh dulu mun. Teteh sanes. Ya, Oh. tahun 2 tahun yang lalu. Oh, ari nu ada malana saha? Ada melana si AA. Oh, mohon ya. Tak raya yang nama dararan mah. Mohon. Nama teh jalan. Kunaon tuh malah jengkeun we atuh namanya. Bade masanya ada. Souvenir pernikahan. Souvenir ieu naon teh Kampung Kucing ada melantai itu wisata di luhur. Puncak Buluh? Di Icalkeunna di luhur mohon. Oh, Di mohon. wisata. Penginten Puncak Buluh lagi terus ngedon amat sepinya. Di panaya nama. Mohon. Mohon teteh punten nya ku abdi di wagalnya. Sok di lajang abdi bade ngobrol sareng si emak deui. Emak karunya di Mohon. Ya kade deh. Sahabat teh, naon teh teh? Resti. Teh Restinya singgah peran punya anak satu katanya. Bagaimana? Teh, hilap deui. Aya rencana nikah deui teu? Yeay. Insyaallah. Hah? Atau aya ieu na can teh? Tah can? Hah? Ayo dis teh tuh sahabat, mungkin sahabat yang pelosok ya. Ada yang Mau, nanti bakalan ada yang naon? Datang ke dieu teteh ngelamar teteh mohon. Ya. Sahabat. Oke lah, mohon. Oke, teh, atur nuhun teh nya. Mohon sok. Mama janda. Nah, Mama lagi janda. saha? Mama Ama. Uminya punten. Mudah-mudahan kapanjang biasa lebih pikirnya dibanding bagi tanda mah bade ditampi ku umi. Mangga atuh cara merenang moal teh sakios. Mohon dari abdi mah ikhlas. Baik, dari abdi mah mudah-mudahan bae kan berokah umi mah nya. Ya ieu mah kanggo mese uyah we umi. Kanggo mese ngomong mah da. Abi teh santiasa sareng beli. Mohon. Punten nya. Punten nya. Semua pengalaman. Punten sanes bade ngarakeun punten. Punten. Iyo jangan umi. Sabara usum. Umi punten. Ya punten ya. Kamu icu Umi. Kan halis teh punten nya. Punten ya. Punten ya sanes bade ngarendahkeun. Sing sehat Umi nanya. Sing sehat Umi nanya. Dibabalikeun milik rezeki naon. Oh, teteh pengen tanya namanya nonapkahan Umi teh nya. Mohon tetehna sing Teteh pada damel di warga aku umi. Umi Ada teh. ke Saudi. Oh, teteh bade ka Saudi teh. Tengah tebih teuing. Tadi izin koning. Mun harese koning. Tong. Nyalami. Batur oge hararese teh sawios. Di bumi mungkin upami bersama ayana ieu teh aduh pamoga. Mohon. Training teh bapak aya umi. Mohon ya. Da umi
Ganya tahu kan yang ngurus lu terdamang ujang jantan terdamang ngomongnya oke. Merah mana? Oh. Mohon Umi punten satacana nya. Titipan eta paetan si Mama. Di mana itu biasanya? Abdi, iya mah tanakan abdi tiga lumpit. Mau abdi mati dia Umi. Sakit Sekarang abdi mah di Purbasari. Masih kan desa sareng Umi di dia dah. Mau abdi di sini mah belum terkenalnya tahu Umi bingungan ate. Mantap dongkap ke perkampungan abdi ham terkenal. Mohon, ya teh. Teh terkenal abdinya. Ayo nama. Mohon abdi yang terkenal gitu di warga. Maksudnya yang kenal we lah gitu ya nama sareng warga. Bangsa tadi ge ari tos kenal mah walaupun pernah di mana oge biasa sering banyak. Kieu pamitan Umi ngalangku ka ditu heg kawangian tiasa. Namanya ditanya. Ini di abdi tiasa wae. Terus gone Pak Haji. Pak Haji Gejul gitu abdi gitu. Naon eta? Mohon Umi punten nya abdi si Umi atau dijeri-jerikan maranan jong. Punten satacananya. Abdi teh Umi seueur kana bujengeun. Punten satacananya. Abdi teh salami dan insyaallah sanes waktu abdi dongkap di ka dieu. Punten satacananya. Titip salam ka keluarga Umi. Ya, di kantor Umi nya. Sing sehat Umi nanya. Si Umi sing sehat. Nih, doakeun abdi nya. Si Umi mohon si Umi didoakeun sing sarehatnya. Abdi doakeun ku Umi. Sing sehat. Tapi doakeun deui di Umi sing gaduh ngomongan. Iya teh teh gaduh ngomongan dona. Heeh, teh gaduh ngomongan. Yuk. Ayo. Aduh. Ayo sahabat. Mohon, mohon mangga di kantor nya. Teteh mangga nya. Sing sehat, sing engal. Iya. Nah itu dapat jodoh cenah teh mah. Nanti teh mungkin mah aya sahabat jam pelosok dulu lengkap ka dieu. Nah, iya gitu saya. Kayak dulu salaman tanya. Alah eta mah kasus wae ieu mah. Salaman Mohon, lah. oke mangga nya. Salaman lah. Bari tadi belum hujan di hadap. Iya. Kali dia lah. Ayo ayo. Satu dia kamu. Neng, ieu tingalinya YouTube. Mana tuh aya? Itu. Gampang posok. Ya. Ah, iya, Nok. Kali nama, Pak. Mana? Itu. Oh, itu orang kalina. Hei. Oh, eta orang kalina teh. Mana orang kalina mana? Hei. Neng. Iya orang kalina cantik ya, sama kayak mamanya ya, cantik ya. Idi. Ayo, kita sopan ke pasar dengan jendela. Neng. Sahabat ya. Jam 5 ya. Alhamdulillah ya. Baru santai kita sudah ke rumahnya. Mak, Ayut Ayut ya. Iya. Alhamdulillah ya. Berjalan. dengan lancar. Nah, semoga si maknya sehat ya sahabat ya. Amin. Dan setelahnya juga single ya. Tinggal nggak jodoh. Jadi Aku Jepang pelosok. jadi omong balik euy. Kameramen lagi tadi dia. Jadi omong balik euy. Aduh. Ayo sengkel peran. Aduh. Aku Oke, Jepang sahabat ya. pelosok. Nanti kita akan kesini lagi ya. Nanti kita agendakan lagi dan mudah-mudahan ada waktunya. Oke sahabat ya. Biar sahabat yang mau puasa. Mau si mati gitu. Dari itu temannya. Ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya buat sahabat yang mau puasa. Jadi karena video ini sebagai Motivasi, inspirasi. hasilnya dari amanya. Ini mah ngabudah terus ngabamblam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama begitu.